Kopi anjing tah iya. Oh. Anu iya. Itu kan harus dibikin fotokopi. Iya, fotokopi. Jadi kieu. Apa itu maneh fotokopi? Jadi istilah fotokopi teh umanya. Jadi sina anakan itu sina anakan 5 gitu lain sia moto cai kopi maksud aing teh. Oh. Jadi sina anakan itu jadi 5 gitu. Jadi genep yang ieu fotokopina 5. Nah, tadi mata ngobrol fotokopi. Ya guys, orang teh ka warungnya. Tete duit dari 5.000 teh kurang teh bikin kopi. Udah orang teh bisa moto ayo kopi na orang teh kopi we. Aing mah saya jeung mah euy. Sok ah. Gua ah. Kunaon Bob? Heran orang mah euy. Si Ubed ditah moto kopi. Mere fotokopi. Fotokopi kumaha? Depan kieu cerita namanya ye. Koing teh titah fotokopi kakaknya. Heeh. Yang bansos gitu aing mah ada. Karunya gitu diberi lah bansos. Kita fotokopi eta kakak koing teh 5. Tah nemengkeun fotokopi deh. Fotokopi kumaha? Iya. Kopina gelas dipoto teh mungkin ka urang. Balis. Atunya atuh fotokopi bener. Tidak berat uing berarti tes video call. Video di call di video iki. Itu. Bener kan fotokopi nu kitu ge. Anjing. Seruana beli. Jawaban datang. Kumaha dicaritana? Aing kieu mang urang nanya ka mang geus kolot. Kan si Ebuk teh nitah ka urang. Fotokopi cenah. Heeh, tuluy. Ya kurang teh berendak. Monyet kakak modal nih. Tah kan foto-foto ada. Fotokopi cenanya. Leureuna teh kudu moto teh kopi di duit anu dibere si Ebuk gua ceng teh kurang teh bagian kopi. Kana kopi nya. Deui kudu teh dipotokeun. Ya lila wajar dah urang makan mah kana kopi aku. Kopi itu dibalik, zaman kudu diresapi heuh. Bener eta teh sebenarnya mah. Dia salah. Udah salah, ceritanya bener kabeh ge. Bener itu mah. Bener Bob. Dari peta fotokopina terus di print can. Di itu di print dapan. Ada fotokopi itu mah tinggal dikirimin WA. Juga di print. Orang mah lamun pas acara TV bola maki we melambai tangan aing anjing menyerah. Oh nyerah. Anjing